أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken al-arkanu utawi pira-pira rukun salat allati kang talzamu wajib biha ing dalem rukun opo at-tumaninatu tumaninah iku arba'atun papat. Ar-ruku'u sawiji ruku wal i'tidalu lan i'tidal wasujudu lan sujud wal julusu lan lungguh baina sajdataini ing dalam antara sujud loro. At-tumaninatu utawi tumaninah iku hiya utawi tumaninah iku sukunun menang ba'da harakatin ing dalem sause berubah bihaisu yastakiru kalawan sakira-kira tetep opo kullu udwin saban-saban anggahota mahallahu ing dalem panggonan lungguhne yasikoin biqadrin subhanallahi kalawan saqadar maca subhanallah. Paslun ari ieu eta hiji pasal dina mertelakeun al-arkanu ari pirang-pirang rukun allati talzamu anu wajib biha dina eta rukun at-tumaninatu tumaninah arba'atun eta aya opat. Ar-ruku'u kahiji ruku wal i'tidalu sareng kaduana i'tidal wasujudu sareng katilu sujud wal julusu sareng kaopatna diuk baina sajdataini di antara dua sujud. At-tumaninatu ari tumaninah ya ari tumaninah sukunun eta cicing ba'da harakatin saenggeus barobah bihaisu yastakiru kalawan sakira-kira tetep cicing kullu udwin saban-saban anggahota mahallahu dina tempat diukna si jalma biqadri subhanallahi kalawan saukuran maca subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dina ieu pasal bade ngajelaskeun tumaninah dina salat. Ari tumaninah teh nyaeta sukunun ba'da harakatin bihaisu yastakiru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Nyaeta tumaninah teh cicing anggahota badan saenggeus barobah nepikakeun setiap anggahota badan cicing dina tempatna saukuran maca subhanallah. Ari ieu tumaninah teh wajib dina opat rukun salat nyaeta nu kahiji dina nalika ruku, nu kadua dina nalika i'tidal, nu katilu dina nalika sujud dua kali, nu kaopatna dina nalika diuk di antara dua sujud. Ari dalil wajibna tumaninah parantos diterangkeun dina rukun salat nyaeta dauhan Kangjeng Nabi summarka hatta tatma'inna raki'an tuluy anjeun ruku
nepi ka anjeun tumaninah dina ruku. Summarfa hatta ta'dila qaiman, tuluy anjeun cengkat tina ruku nepi ka anjeun ajeg nangtung. Dina riwayat Imam Ibnu Majah hatta tatma'inna qaiman, nepi ka anjeun tumaninah bari nangtung. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, tuluy anjeun kudu sujud nepi ka anjeun tumaninah bari sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisan, tuluy anjeun kudu cengkat tina sujud nepi ka anjeun tumaninah bari diuk. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, tuluy anjeun kudu sujud nepi ka anjeun tumaninah bari sujud. Tah ieu opat perkara nyaeta tumaninah dina salat nya. Opat rukun salat nyaeta tumaninah. Mudah-mudahan aya manfaatna sakumaha disebutkeun dina nadom Sundana. Dina ruku salat anu diwajibkeun kudu tumaninah opat, perhatikeun hiji ruku jeung itidal, nu kadua sujud jeung diuk antara sujud dua, ngaran tumaninah cicing ba'da robah, kabeh anggota tetepkeun sing merenah di tempatna masing-masing, ulah salah kira-kira lila maca subhanallah. Wallahu a'lam bishawab.